Assalamualaikum, Sampurasun. Hayu urang diajar bahasa Sunda sareng Bu Mira. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan sajarah bahasa Sunda. Bahasa Sunda robah ti mangsa ka mangsa. Gindung ka usum ngabapa ka jaman. Bahasa Sunda teh geus ngawangun galuring atawa periodisasi bahasa anu khusus. Gurat badagna galuring bahasa Sunda teh aya 3. Anu kahiji nyaeta sajarah bahasa Sunda mangsa Bihari. Nyaeta memeh tahun 1600 Masehi. Anu kadua nyaeta sajarah bahasa Sunda mangsa Kamari. Tahun 1600 nepi ka 1845 Masehi. Anu katilu nyaeta sajarah bahasa Sunda mangsa Kiwari. Nyaeta ti tahun 1845 nepi ka ayeuna. Ciri bahasa Sunda mangsa Bihari umumna nembongkeun tata basa kosmos buhun, pangaruh animisme atau dinamisme jeung agama Hindu. Leuwih deukeut kana basa Sangsakerta atawa aksara Palawa. Bukti-buktina kapanggih tina naskah-naskah buhun, prasasti batu tulis, jeung sastra lisan. Basa Sunda memeh 1600 Masehi boga pancen jadi basa nagara di Karajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sunda, Galuh, Kawali, jeung Pajajaran. Ari ciri basa Sunda di mangsa kamari mah nyaeta hasil alam Sunda nu dijajah. Mimiti ku budaya Arab, budaya Mataram, jeung budaya kulon saperti Walanda, Inggris, jeung Jepang. Anu katilu mangsa Kiwari nyaeta tahun 1845 nepi ka ayeuna atawa sabada merdeka. Hudangna deui jiwa jembar Sunda anu napak kana ajen inajen sorangan bari pageuh dina tangtunganana. Basa Sunda terus dipake dina rupa-rupa kegiatan, boh kagiatan sapopoe, dina rupa-rupa kalawarta, rupa-rupa kasenian, kabudayaan, jeung buku-buku. Hayu nganggo basa Sunda, ulah isin lamun sanes ku urang ku saha deui, lamun sanes ayeuna bade iraha deui. Wassalamualaikum, sampurasun.